Bah, pangalakan daun cao. Tuh, rek naon kata raju tuh, lari boteng. Yang poek, yang naon, yang burit. Rek naon kata raju, rek diantar ku saha. Ilai lolo, pangalakan daun cao arek mais tahu. Oh, mun lain tita tadi atuh ngomong teh sing jelas. Iya mah ngomong geranyam-geranyam kawas anu pire wae. Ilah. Tarik aing ngomong teh. Kok sengit daun teh, pakai mais tahu teh. Dibuka teh. Mais naon wae, mais lauk. Yang pepes ku daun mah. Sagala ge bisa ku daun. Ngeunah dipais make daun mah sengit. Rarese daun mah. Tah, kenaon atuh. Ilah lo kalah mama baju ti tangala daun. Mas mal baleg jeung saliwang. Minta bajunya teu pararugo. Jangan ngelap naon manehanna teh. Aya iya da minta nu anyar mah teh jeung ampun aing mah rek kumaha ieu teh. Jeung sok pulungan gitu aing teh ka kulag ayeuna mah duka naon tah. Gara-garana teh. Kitu, heuh men babuk aing teh ka kulag ieu teh. Nyokotkeun baju cenah da ieu nu aya aing dibawa we. Sing horeng hayang nu anyar meureunnan aing. Keun we lah isuk deui meuli nu anyar.